Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para pemirsa, lini magnitudo 6,8 ngaguncang Maroko. Korban maut ngahontal ribuan, wangunan ruksak parah, akses di sajumlah jalan parem sareng jasa listrik sareng komunikasi ruksak. Komitmen gede Republik Indonesia ka Maroko nyaeta mastikeun teu aya warga Indonesia anu jadi korban jiwa. Sareng parantos koordinasi sareng Asosiasi Mahasiswa Indonesia di Maroko pikeun tanggap darurat pikeun ngantisipasi gempa susulan. Samemeh tengah wengi waktu lokal, hiji lini parna ngageter Maroko. Warga ruaseun teu nyangka bakal aya lini magnitudo 6,8. Lini ieu mangrupikeun anu paling kuat nerajang Maroko dina 120 tahun kapengker. Provinsi Al-Haus di daerah pagunungan ngalaman kerusakan anu paling parah. Akses parem, listrik sareng jasa telepon rusak lengkap. Kuring sari nalika gempa lumangsung. Kuring teu bisa nyelamatkeun diri sebab atepna murah kana kuring. Kuring disalamatkeun ku tatangga kuring anu mumpus puing ku leungeun maranehna gundul. Ayeuna kuring cicing jeung aranjeunna di imah manehna alatan imah kuring hancur. Dinten Salasa sore, Kementerian Dalam Negeri Maroko nyatakeun 2.862 mautna, 2.562 urang luka sareng ribuan wangunan ruksak. Samantara eta, Kedubes RI negeskeun henteu aya warga negara Indonesia anu jadi korban gempa. Kaasup pamilon dina konferensi global Geoparks 2023 di Marrakesh. Duta Besar Indonesia pikeun Maroko Muhammad Dimas Aditya nambihkeun yen pihakna parantos koordinasi sareng himpunan mahasiswa Indonesia di Maroko pikeun tanggap darurat sareng kasiapan pikeun ngantisipasi gempa susulan. Alhamdulillah sadayana salamet dina musibah gempa Maroko. PPI Maroko gaduh koordinat kanggo satiap wilayah tempat warga RI sareng paling ngancang ngalih teras laporkeun ka urang upami aya warga Indonesia anu kasulitan. Survei Geologi Amerika Serikat ngungkapkeun yen aya 2 faktor anu nyebabkeun gempa Maroko ngaku seueur korban. Hiji, intensitas gempa jarang. Wewengkon Afrika kaler di mana Maroko perenahna ngadu tingkat seismik anu kawilang rendah. Ngajentenkeun Maroko henteu siap nyangharepan bencana anu sami. Kedua, pangwangguna wangun seseueur gendong di Maroko khususna di padesan sareng kota kuno henteu diwangun pikeun nahan guncangan gempa. Janten pelajaran naon anu tiasa dicandak ku Indonesia tina kajadian hebat di Maroko. Kepala Balai Gempa jeung Tsunami BMKG Khadijah Rahim nandeskeun yen Indonesia bisa meunangkeun sababaraha pelajaran tina gempa Maroko, seperti merhatikan ngawangun standar jeung waspada kana jalur caesar anu geus liwat aktif. Tah aya sababaraha catetan nu aya patalini jeung gempa Maroko. Nyaeta kuduna urang waspada kana gempa bumi kerak dangkal. Waspada karena sumber lini dekat kota gede atawa wewengkon anu padat pendudukna. Oge kudu waspada karena gedong-gedong kol. Sanajan tawaran bantuan geus datang ti sabaraha nagara, kaasup Indonesia, pamarentah Maroko teu acan minta bantuan internasional. Pamirsa, ieu informasi oge nutup rapat urang. Urang pungkas laporan khusus dinten ieu, abdi adinda kanza pamit, tingali deui engke.